pasemong rarai anjeuna get terasa kaiwaat poe kamari asih kingking akhirna ngadadak leungit kapirarai mengket kadede anjaka ngadadak pegat dedeh jeung geget akhirna dipaksa sirna bawa kumega hideung nu akhirna hancur katalimbang gandrung asina asika mari wangina wanginu ieu sari kiwarikan tun laasna kapirarai mengket kadede anjaka ngadadak pegat dedeh jeung geget akhirna dipaksa sirna bawa kumega hideung nu akhirna hancur katalimbang gandrung asina asika mari wangina wanginu ieu sari kiwarikan tun laasna wabarakatuh sampurasun simkuring Raden Indra Adibrata sareng simkuring Gilang
Cika. Cika. Simkuring bade ngarekomendasikeun kangge ka pemuda-pemudi milenial. Alhamdulillah anu aya rencana liburan gitu nya. Aya rencana liburan simkuring bade ngarekomendasikeun tempat renang anu wah pisan. Wah pisan ya mah. Biasa ditinggal walaupun mendung tapi view-na bagusnya. Bagus pisan. Eta aya tepatna di kolam renang Villa Jeep Pasir Bungur Banjaran Ciapus khususnya. Jadi kangge kasadayana upami aya rencana ieu bade liburan atanapi liburan keluarga, liburan sareng teman-temanna tiasa langsung dongkap ka Villa Jeep kolam renang Pasir Bungur gitunya tiasa dongkap ka palih dieu. View-na bagus. Pisan lah pokoknya mah cocok pisan. Aslinya cocok pisan. Pokoknya mau ulah hilap dongkap we. Tiket masuknya murah cuman 15.000 asli. Mau bikin kantong kantong bolong lah. Kantong bolong asli. Mun teu ditek-tek mah. Pokoknya mau ulah hilap dongkap ka dieu nya. hati